mapai jalan setapak. Kayak podi lagu natanya podi. Ngajug hiji tempat sugan aya nu manggihkeun. Kabeneran alhamdulillah. Ya ibu-ibu karasan nuju aya kagiatan bebersih. Ya, alhamdulillah. Ya rasaan Mang Odi itu perjalanan teh masih kena jauh, tapi kabeneran aya ibu-ibu ya nuju bebersih. Aduh, alhamdulillah jentena pastinya nu jalan kaki, lalu lang kendaraan motor atau roda 2, mobil oge. Bu, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ibu nuju naon ieu teh? Oh, mana beta nuju nyangu, Ibu. Nuju bebersih di jalan. Aduh. Kek Bu, jenengan Ibu sa? Ibu Suheti. Abdi nepangkeun Kang Oto Gemol. Kelompok ternak Sugih Mukti masih kena jauhnya Bu. Oh, sekadap deui Pak. Oh gitu. Ya. Oh, alhamdulillah. Hatur nuhun ibunya. Ya, oh, hatur nuhun Bu. Yuk, assalamualaikum. Cek ibu-ibu geus deket. Ayo ikuti perjalanan Modi di acara Gancang Sono. Yuk. Kebenaran Ayapang, selamat datang di peternakan Sugih Mukti Dusun Bojong Konang RT 14 Desa Giri Mukti. Welcome to Giri Mukti. Wilujeng Sumping di peternakan Sugih Mukti eta cek bahasa Irisna. Alhamdulillah akhirnya, tapi aduh iya rek menuju ke kelompok ternak anu aya di Tongo memang ieu jalan lumayan banyak oge ya. Emang rada capek oge ya. Pemirsa, tepang deui ya acara anu biasa. Mampu Gancang Sono anu makan. Kitunya ade tonton teras tayangan-tayangan anu salawatna. Pangrojong di sadayana gitunya, mudah-mudahan wargi dulur sadayana aya dina kasehatan peranjang yuswa kayak ulah hilap Mang Odi ajak sono kayak serangan ku apa channel hoyong terang ngalampahan Mang Odi anu sagemblengna. Yuk serangan perjalanan Mang Odi menuju ke Palih Tongo. Wah, apa aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lumayan. Aduh, aya si Udung. Nun, kokojona teh di kelompok ternak domba Sugih Mukti mah. Aduh, nuhun sadayana teh sekarang lah. Aduh, assalamualaikum Dong. Alhamdulillah Sabang Sulu Dong sehat. Alhamdulillah. Aduh. Kalau sadaya kelompok kodihnya. Sumuhun. Iya, Pak Odi di kalung. Oh, mohon. Kendali. Aduh, punten. Calon panganten pameget dina acara upacara adat Sunda anu po dipimpin ku Audung. Atau saya bila nuhun. Aduh. Ieu teh kamari teh ka dieu Pak Odi. Heeh, kumaha kieu? Ka dieu deui geuning. Oh, alhamdulillah ya. Ieu teh Mang Udung, Odi teh kadua kalina ngajang ka dieu teh. Kamari mah geuning diusir pamajikan ka dieu teh. Oh, ayeuna mah pan geus hade deui jeung pamajikan teh. Alhamdulillah. Geus rujuk deui. Ayeuna mah aduh boga dua ge kitu. Dua naon? Pamajikan. Ieu hiji oge geus jangar, komo lamun dua. Hah? Liur. Ih, can ngasaannya. Ka ieu tuh Karekeun tuh ka ketua kelompok. benar. Heeh. Udung sekarang rek uduk salam heula ieu. Sok atuh buru. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Asa kirang kompak dong ya. Sakali deui. Sakali deui. Lah penasaran. Nedeup kurang kompak. Iya. Di Solempak tuh di Calana. Lanjut. Ngajawabna teu kurang kompak. Jamung. Ai kuduna kumaha tuh? Di Selempak teh di Calana. Terus? Meureun ku balgabel. Geus rupa-rupa we ieu mah. Ya gabel ya. Ieu pokona pantun adun. Adu pantun jeung kuring. Sok. Ye.
kasih padung ke Palimanan balikna ke Lemah Sugih. Terus Sugan jeung sugan si udung mahanan kasih Odi. Sok. Kejawab sok. Sok. kalah mikir heula. Sok. Jaka semung mau bedog. Nah, eusina. Datang ka dieu ge. Ulin hayang di bahanan. Dah. Asa sangkang jeung eusi ieu teu pabelit teu nyambung. Geus lah urang ngobrol di dieu. Ayo, aduh. Teu nyambung bener Kang Pan. Aduh. Di dieu teh nya. Heeh. Yo boga kelompok cerita nama. Ieu teh. Duluguan ku Pakuwu kepala desa Bapak Adang Arifin. Leres. Kaleresan ngadiri ke di dieu kelompok tah ieu teh. Subhanallah, Ieu alhamdulillah. teh rantul teh sanes tunggul ka duruk. Bener. Ieu teh jalmi. Jalmi nya ke hideung kieu da ciptaan Allah. Teh ke hideung-hideung bari ningali panonna kawing. Herang. Asa kasiniran. Herangna hiji. Upami nyebat hideungna ka ditu mah. Ari ieu mah sanes hideung. Nah. Letang ieu. Lain leteng jang anu dedeg pangadeg model kieu teh ieu teh naon anu disebutna kulit sawo buruk. Ka kitu lah. Kulit. Aduh alhamdulillah keke sakedap ke Kang ieu asa curiga ieu teh. Ieu mah ka aya alat-alat model kieu aya goong, aya gedug, aya tarangtang, aya naon ieu. Gedug kitu mah. Ieu teh. Tarompet, salah ditinggalian. Oh, Kayak geus kolot mah kitu maksudna ai paragi liangna ke kieu aya mana? Oh nih. tah sok tiup di dieu ieu tiup. Tiup. Oh, engkau disada. Ya mari sada dari tarompet. Apa sakala trompet? Da malaikat Israfil bukan sarompet mah. Ngomong jeung nu edan mah lieur teu nyambung ah. Bener katipu. Bener. Aya. Tah anu ieu teh goong 1000 bunga. Oh, iya teh. Oh, Ieu teh sajarahna panjang Pak Odi teh nya hayang boga goong ieu teh. oh lu. Puasa nyenen Kemis di poe Rebo 3 kali. Heeh. Ieu teh puasa wewedalan. Oh, iya teh. Iya Ke teh. kajaran. Tah. Heya. Oh, ya baru datang ke sini ha. Mau datang ke ketua kerafau doma. Heya. Heya. Asyo dong si kage. Si garana gelo. Kita naon sebenarnya atuh. Iya. Da aya di dia mah tong leangan rana, da dina aya ge beak kuki 4 atuh tuh jeung pamaman beak. Tong leangan rana ka dia mah. Kahayang mar nu kolot mah teh ngelehan keur age anu ngora. Depan. Emang ora keneh kitu. Eta geus barodas kitu. Ya teroskeun ka RW 14. RW. Ngora keneh. Can jadi buuk. Bulu kalek eta jadi. Aduh, hapunten hapunten. Atuh bisi capek. Iya karesan aya bapak kadus oge namanya Wowog. Oge ka Kades, ieu nuhun ti desa Giring Mukti. Duh alhamdulillah. Aki, sabaraha heubeul teh kapang eta paponak. Kurang leuwih aya 2 poe meureun nya. Aya. Anger keneh ngora wae. Di repot pada kita ini. Alhamdulillah. Keke ieu teh asa nyelap aya seniman oge. Itu eta teh salaras namanya kapungkur teh manajer ti Raja Band. Ieu teh. Ieu teh. Mohon. Nan pedahnya tesepuh paginten. Mohon. Sareng teh ka anggo. Oh potongan manajer. Keke jenenganna teh saha teh? Ieu teh Bapak Empat Abdurrahman. Waduh, ayo itu ngigireunna apa Pan? Eta teh ke paling urang di dieu eta mah. Oh. Saha teh aduh sugan. Eta mah asa Manawi apal? oh si Demok. Isi demok. Heuh nu sok ngorgan. Si Demok lagut apa? Si demok mah tah ieu anu disebat kasep gunung teh. Naon kasep gunung teh? Heuh, ti kajauhan mah kasep. Ketika deukeutan Lamun ti kadeuheuh mah jika jahe menang mah krek. janggot rek durutan. Sun. Tuh nu itu kasepuhan. Oh leres Bapak Empat apa Maman. Ari ieu nu bade sasalaman we ya. Ya Cap Mir. Mohon Cap Mir. Cap Mir. Mohon rasaan teh lebaran meureun. Hayo he. Idul Fitri mah geus kaliwat. Aduh mun cai-cai lah. Ari ke ori teh yang ngobrol ieu teh. Jeung saha ngobrolna? Heuh jeung sadaya. Si Bonda, tamadaekeun. Henteu moha. Pokona mah jeung sadayana we, meung komplit ye sareng bobok ye di dadanget ieu. Jeung ieu teh asa curiga aya hiburan oge ye. Aya saha ye mau ori teh. Gitu. Gitu. Kalarasan bade aya kasumpingan ti seniman kondang. Da ieu bojong kondang, lengkapna seniman kondang. Bener oge ieu. Mamah bungsu Bandung. Alhamdulillah kersa rurumpaheun ka dieu. Iraha waktuna ayeuna. Kayak pan ayeuna mah urang keur ngobrol. Oh, jadi gitu nama. Heuh, bisaan ya malah teh. Bener kadus. Bapak pati wing di pikam nyewa kuku. Kayak omong di belah mana diukna ya? Asal ulah deket si Bunda. Iya. Aya. Mohon. Kela. Atuh di caket ieu. Tah di dieu ye. Tah di dieu ye. Tah.
Nah, ieu HP bisa disakuan ke deh. Mohon. Oh, tak gitu. Mohon. Punten eta nu tadi salaman we setan amin teh. Mana Amir? Pak Amir? Jang Amir di dieu kadamping Mang Odi, Jang Amir. Dorakas ya kakolot kitu. Amin, Pak Amin di dieu. Dia cek. Baturan Mang Odi, ulah kain geja. Hah? Oh. Ih. Iya ningali Bapak Amir ning sareng Mang Odi sajiga sakamaran. Nya tok bae tingali. Gitu berarti mah. Leres, aduh, alhamdulillah. Aduh, hapunten pamirsa nya kitu geuning urang Sunda mah ieu teu leupas ti banyolan. Nya, Leupas ti banyolan jeung nya anyu. Oh, bener. Kan nya, oh jeung sok diselapan ku basa-basa anu cawoka. Mudah-mudahan Agung yang ngamalu nyebar hampura anu teu kanggo pemirsa wargi-wargi sadayana anu tebihna dulur-dulur jauhna. Oge bara-bara anu anggangna. Karsan Mang Odi dia dangeti anjang sono deui anu kadua kali. Aduh, alhamdulillah kata wisna teh barera duka ting itu loba duitna ya katanya. Utang. Deh. Barera kamari pan cair BLT. Oh. Alhamdulillah. Janten kieu ieu teh bade sakantenan beureum Mang Odi anjang sanono kadua kalina memang kamari teu acan teu acan tuntas kaudung. Pas tuntas teh nya. Nya teh eta teu acan tuntas ngabangkong teh kamari teh. Heeh, keun bae nuhun pisan, mohon aduh. Benulah sageur. Mohon. Itu wajib keureut lah. Sanes ieu mah. Oh. Nah, ieu teh contoh peternakan domba ieu teh susuna sagung ieu susu. Oh. Nah, geuning susun dari kumaha? Ya ieu contoh pan contoh. Apaan Mang Oto jarek ngobrol ieu teh? Foto deui. Oh. Punten ya ka Pak RW, punten ka Kades, oge ka Pak Kadu sadayana we pampat di tokoh seni moknya. Mok apa maman yang tepang dua kali sana saya goreng di palih dia teh ya. Ieu teh kieu meureun ki atanapi ketua Pak RW saparantosna kamari di guar sakodak sakedikna nanging kirang lengkap. Nanging Mang Odi teh keukeuh masih aya rasa kapanasaran ka Gudung. Penasaran ka abi mah normal. Hah? Normal abi. Oh, ai gitu mah aya rasa panasaran teh maksud aya taroskeun. Oh gitu. Oh. Terutama oh iya teh masalah kieu Adung. Kan ieu teh salah hiji kelompok Subih Mukti anu memang onyoy ti batur jeung aya leuwihna ti batur. Tah cik atuh saeutik tongopet ku ilmu. Ieu cara-cara ngurus domba hayang model ki halus teh kumaha ieu teh? Ngurus domba. Sabenerna mah ngurus mah potoy, ngurus mah sama. Cuman mungkin di mana Oh, di mana gemen anu beda. Lara maksudna Ya kan berbicara bukan individual, iya. tapi ini kelompok. Anjir jadi serius. Oh, Tenang awan serius? Tenang. Iya, salon sarjana hukum deh. Iya kan berbicara tentang kelompok, bukan individual. Kalau individual, ya. ayeuna misalkan ada ngurus ada domba kuring. Oh gitu. Gitu kan di lagu nage domba kuring dan kuring teh. Ya, Iya mah kelompok. Jadi anu kudu perlu di untuk manajemen. Antara kekompokan antara kelompok harus kompak. Terus kita berbagi sharing setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali aya ngobrol, aya ngaliwat, aya ngopi, ngobrol, ngariung kumaha. Aya masalah, ya pecahkan sama-sama. Bagus, itu sarasa sahate sapabadegan. Gitu. Bener pisan, auduk terus. Nah, terus naon Pak Potoy? Nya meureun sakedik ageungna ieu bocoran-bocoran bagi-bagi ilmu. Terutama ieu kanggo sapertos ieu domba teh mending lalintuh kieu ya resep ninggalina awakna geun dalah latar coba. Ieu pakanna naon nu utamakeun? Ari masalah pakan mah. Tuangna ieu saderek domba naon nu paling diutamikeun? Saderek domba teh gitu tuangna teh. Lu pasti mahnya hijauan. Oh, gitu. Berapa persen? 60% hijauan. Iya. Rumput. Mungkin 20% aya di nu comboran. Lamun cik urang Sunda mah lolohan. Tapi anu 20% deui eta mah kawani. Oh, gitu. Laras-laras. Kawani rek dage. Kan mun bisa mah pake rambat-rambatan ataupun dadaunan. Oh, gitu. Pakan 100% teh. Subhanallah eta kunci namanya pakan ternak. Pakan Anu ternak. diutamakeun Pasti hijauan karena Hijauan. urang domba jadi 60% na hijauan, 20% na comboran atau lolohan cik urang Sunda. Oh, gitu. Anu 20% mah eta mah biasa daun-daunan, ramban teh naon sih ramban teh? Areuy-areuyan. Areuyan. Tah.
bagi-bagi ilmu audung tahu namiti kelompok ternak termasuk bukti. Mudah-mudahan dia jantan hiji motivasi terutama utama kan hijau-hijauan oge anu tadi ngange ramat kamale naon ramat-ramatan sekolah area itu kualitas laras aduh hatur nuhun kan di pesian area gadung hatur nuhun aduh kana keteranganna ilmuna pan ilmu mah cekolot naon neangan luang mah tinu tiba pada urang sanes sementara sim kuring bade naros heula ieu teh karasan ieu dipalih dieu mana punten manawi sakedik ageungna Kakang Arjuna aya bocoran aya nambihan sakedik ageungna pakan ternak domba anu hade dicampur ku naon wae tah tanampiran geuning ya are anu kalau dia Bapak terus hampas tahu ya aduh geuning eta hatur nuhun aduh sementawis karasan aya kakades ieu kakades Desa Girmukti ieu salaku wakil mutrak ti Bapak Kepala Desa Girmukti ya audung ya da aja nama ajak sono wae ka dieu monitor wae ku anjeunna monitor wae janten abi teh hambur kopi oh gitu alhamdulillah leres bahagia bunga aduh eta bocoran saur kakades wirena mamah busu Bandung teh pantos dongkap yeuh kumaha ieu urang kumaha alus teh urang ieu sama taku sabab ieu teh mah sahiji juru kawi anu geus go internasional ya pekantenan atuh kumaha ieu asli Sumedang bunda aya ngalacuan ieu supaya hade urang makanya ieu grup musik kumaha grup musik ya kos saya sih kos dia saan kayaknya kos ada siap kos eta ki buru ki masak atuh jadi ya gambar pamir mana pamir itu siap kos aya restoran di situ duitnya dibayar di masing-masing oh mana ya gini Pak Amir mana Pak Amir apa Maman Pak RW Pak Kades wakil Bapak Kepala Desa gitu aya udah Pak Kados siapkan dia ya siap iya aduh alhamdulillah Ibu kurang ngabares ibu di diheulakeun eta mah sangu makarana ke dieu Ibu RW mana Ibu RW RW kok jadi di depan hareup RW keun bae eta mah tunang RW ya siap tah orang teh tuh gini alhamdulillah mana barudak ya di bawah bakat mana Pamir disebut barudak mana ya si anak si Udin saya si Udin alhamdulillah Ya awal aya di Bu RW mana Bu RW Bu RW Iya, Cung. Bapak gua udah si mama Entah ngange bulu soca ya teh Bu RW tadi isin. tuh kurang tadi tuh baru dijemput tetenya pindahkeun heula wae ti kelekan bulu soca bulu kelek Acan basuh itu. Auduk ieu bereskan sinang kabaris baris berbaris oh anak-anak kemir tah gitu kela digempur Datang ke kos. oh Ya wakil Ibu RW kemarin gitu di bulu soca. Ibu alhamdulillah Ngaco Bu RW di sini. kela baru dah kan beres oh siapa mohon ada anu tinggal lajang kalek kamalan saja ya alhamdulillah nuhun kade jang suku bisi pahili jang oh ada suku tukang pahili kos alis ke mana balik berat mah wingna naik kan si Andre nuhun Jana mana si Jana oh nuhun Eris mana Eris oh nuhun Eris terus si Hani tis mana tis jujur ya jujur mana si Adeng kita tuh main piring Adeng muluk hadiah alakah muah piring iya si mamah bungsu partos lengkap Mau pilih mangke deui. Tuh. Cukup. Kayak aya nu pupuhna mana pampan.
Eta kalakahnya yang obi domba bikang empat. Subhanallah, aya saya mah. Kon domba bikang lah Asa kalempeur ieu teh aduh ampun Gusti mah agung lah. Atunya kon. Kayak deui nyobong dapat bikang mah. Kudu boga etika. Atur marek rame rek ajemput tamu. Ya kalakahnya obi domba bikang. Sok dari jang kumaha jang? Oh, acan. Oh, Pos mau ada raya. Jadi capek banget. Ceweknya ke sini. Kasih ke cewek. Matikan lah. Kakades, weh anak kakades. Apa maman? Tuh. Kakades, kakadus. Tempat sok kita kaparayun. Wah, alhamdulillah tuh. Tuh. Aduh. Apa biar kan yo menilai itu. Tenangnya kalau bunga itu nya. Karena jadi puput. Ah tadi mah geungeum bisa nangge bulu soca kumaha ye. Ayo bulu kelek tapakeun ka dieu. RW aturan di dieu nya budak gonta. Tuh, geser ka dieu, haseup. Geser ka dieu. Mah kapali dieu mah mah. Ayo aja mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bandung. Barang mesti asar lupa dong kapaya tempat. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selangsulah Ibu Hajah Bungsu Bandung kan. Aa oge sehat. Belum ada pinggul. Oh dia masih kira Bandung. Beda. Kantor Bungsu Bandung kita. Anu kagungan Sumedang Teknik. Internasional. Oh iya peternakan Sugih Mukti kadongkapan ke Mama Bungsu Bandung. Kumaha perawasan Adi Audung udah kapan Mama Bungsu Bandung bisa diucapkan kata-kata sesah gitu bangga anak gitu saha atau bisa didatangkan ke Mama Bungsu. Dia Ya Allah. iya teh Ibu RW kupang rojong lah Ibu RW. Alhamdulillah Alhamdulillah. mangga atuh Mama tuh ayo Duh, alhamdulillah ya mah grog Mama anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Mama Bungsu Bandung salah sawios juru kawi penyanyi pop Sunda yang sudah go internasional. Biasa kah? Aduh.